Cintakan orang ke Allah, cintakan orang ke Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab nu bakal bisa nyapaatan dia yaumul jaza kecuali anjeun, kecuali bantena, kecuali Kangjeng. Hese urang ka Kangjeng teh teu cinta-cinta, cintakeun ka para sahabat anu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi. Teu kaalaman para tabiin, teu kaalaman atsba tabiin, can kaalaman atsba tabiin nu kuari lisana tetep anu bener-bener pengagum Allah, pengagum ahli Allah, eta cintakeun ulah ka mamana. Insyaallah urang dihijikeun jaga di akhirat di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kula tadi dipungkas pangkas nyaritakeun planet-planet hiji-hijina aya rahasia sebenarnya mah pohara tina pembahasan wa bassa fihi min dabatin qabla itu huwa bijam'in idza sya'u qadir. Masya Allah dibahas eta urang bakal tercengang, satu-satu planet bakal tercengang. Ieu mah dicukupkeun sakieu malam ieu berkat cinta urang ka Kanjeng Nabi. Urang alhamdulillah diuk simpul, mudah-mudahan dicatat ku malaikat cinta urang bener-bener cinta anu cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.